Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita muja ka iblis. Ayeuna bagian anu ka 15. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang punten Aceh Lasmi Indri di Palihan Bandung. Kangge Aceh Lasmi ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng muja ka iblis bagian anu ka 15. Kumaha salajengna sora cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung tes. Temeakeun waktu sajam-jam acan Bu Hani anu dianter ku si Samson geus tepi ka imahna Pak Umar. Kadatanganana tangtuna dibageakeun ku Pak Umar, dibarung ku aya rasa kakaget. Tapi teu lila Pak Umar kagetna teh. Bubuhan manehna gancang ngarti. Matak Bu Hani datang ka imahna oge, pasti di imahna ngalaman kejadian anu goreng. Sanggeus mangmayarkeun ongkos ka si Samson, Bu Hani jeung Neng Halwa sina arasup ka jero imah. Sedangkan si Samson mah harita langsung nyelah motorna. Maksudna mah erek nyusul supir sayur teh. Tapi nalika motor diselah ngacacas teu hirup-hirup, cobaan diselah deui ngajenjen teu hurung-hurung. Kocrek 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 blak bak 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 blak bak 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 blak bak 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 ngaron ngerebek motor teh. Maklum motor bobokan ieu anu kenal potna oge tina tihang bendera sakola desa. Adatna sok kitu, sok datang-datangan. Disela sabaraha kali angger keneh merekbek. Atuh bari humandear si Samson turun tina motorna laju mariksa kayaan mesin. Oh,
jadol ari keur dibereg waktu teh angger we sok ngadat silai make med terbalik pisan mangkaning aing teh keur ngojek rek nyusulan si obos sayur ieu teh aduh sia mah teu ngarti kana piduiteun teh meuni talangke hirup sakemet aduh aing cek si Samson bari tuluy nguprek mariksa motorna. Sedangkan di jero imah Bu Hani bari ngalahun neng halwa anakna diuk dina amparan karpet. Kurunyung Pak Umar ngurunyung datang bari mawa tatanggeyan sok dijagrageun hareupeun Bu Hani tuluy gek diuk nyang hareup ka Bu Hani. Sanggeus Pak Umar diuk Bu Hani miheulaan cumarita. Punten Pak, abdi kapaksa ieu teh sumping ka dieu. Bubuhan abdi teh bingung, kadah ka mana deui abdi sumurup, abdi lumampah Pak. Teu ya tempat anu kaetang aman, iwal ti di bumi Bapa. Cek Bu Hani. Atuh Pak Umar gancang arti kana maksud Bu Hani. Wios neng, wios. Bapa ngartos. Cikan Bapa hayang nguping, kumaha caritana eta neng. Make lunta ninggalkeun bumi ngajug ka dieu teh kumaha caritana manggihan naon. Cek Pak Umar langsung nanya kana inti masalahna. Memeh nyarita Bu Hani katempok narik napas jero ngarahu heula bari ngumpulkeun kakuatan pikeun nyaritakeun sagarupana anu geus kajadian di imahna. Pak Umar neuteup ka Bu Hani bangun hayang neuleuman kana eusi hate Bu Hani. Dirasa geus kumpul dorok-dok we. Bu Hani nyaritakeun pangna manehna kudu indit ninggalkeun imah. Beh dituna kudu ninggalkeun salakina. Kabeh dicaritakeun, hiji oge teh nu kaliwat dicaritakeun ti mimiti kadatangan salakina. Anu cenah mah balik ngaronda. Terus nempo salakina ngutahkeun siki panon jelema. Anu panungtung manehna ditembongan ku curig ki begu rempah. Tah kitu Pak kajantenana teh. Pangna abdi sareng neng halwa kapaksa we ngejat ninggalkeun bumi. Ayeuna mah abdi janten percanten kana sadaya cariosan Pak Umar. Geuning tetela Kang Yadi teh titisan iblis Pak. Cek Bu Hani mungkas guaran caritana bari nyusut cimata anu geus ngembang. Meureun tina dorongan rasa kasedih hate. Teu nyangka ku salakina nu salila ieu hirup babarengan teh geuning kitu kanyataanana. Dokter Yadi boga dua sisi kajiwaan. Pak Umar unggut-unggutan bari sok kadang uleng jiga nu keur mikiran. Tapi tuluy culak cileuk ngan teu ari culak colok mah bahaya. Haita Pak Umar culak cileuk kalawang panto. Dume nempo si Samson can kadenge indit. Panasaran kojengkang Pak Umar ngojengkang nempo kaluar. Nepi kaluar nyawe si Samson kasampak teh masih keur nguyek ngoprek motorna. Da kunaon Jang? Geuning can mangkat kene wae. Kunaon Jang? Tanya Pak Umar. Aduh, nu mawi Pak, motorna ngadat ieu teh. Maklumlah motor kaluaran tahun 45 mah kieu Pak. Oh, eta bilih bensina saat meureun Jang. Bensin mah masih aya Pak pinu. Duka pamitina radiatorna mah Pak. Piraku motor 45 aya radiatoran si Sujang mah aya wae. Maksa deh tina pelatih Pak. Cek si Samson nyenghel kaeraan. Ari taeun sok jiga nu nyanyahoanan motor 45 aya radiatoran sagarupa. Geus mending ngopi heula we ayeuna mah Jang ayap ka dieu. Keun motor mah ke Bapak rek nyalukan tukang bengkel.
kebeneran gerai di gimana? Cek Pak Umar muru nyamperkeun ka si Samson. Wios Pak, da tos sabaraha kali dinten ieu teh abdi ngopi Pak, ugah bobot tos 2 gelas, teras bade mangkat ngojek enjing-enjing tos 1 gelas, tos sarenek lah Pak. Nya heug atuh, ari moal ngopi mah bapak rek ngagerwan heula tukang bengkelnya, kebeneran mainna gerai di mana? Oh tah kitu saya tuh Pak, nuhun satajana Pak. Nyageun dagoannya. Tapi karek oge Pak Umar rek indit, ujug-ujug paralak kebreg. Hujan ngagebreg. Tadi nama rek nyusulan montir antukna teu jadi. Pak Umar ngajak si Samson asup heula ka imah. Bubuhan hujan katingali rada ngagebret tarik. Ayo Jang, duh ngadon hujan geuning, ayo. Jauh lumayan imah bengkel nah ayo aya mending ka jero heula we ayo hujan badag yeuh baraseuh. Atuh kapaksa si Samson nuturkeun asup ka jero imah. Sok calik heula we Jang, bari ngantosan hujan raat sok calik. Cek Pak Umar kituna teh tuluy ngoloyong ka jero. Sedangkan si Samson diuk rada anggang ti buhani. Teu lila kurunyung Pak Umar datang deui bari mawa kopi tuluy diasongkeun ka si Samson. Sok tajang, mending ngopi heula we ka ieu ayeuna mah sok ngopi. Aduh, hatur nuhun Pak, ditampi yeuh Pak. Cek si Samson gancang nampanan, regot weh kopi teh diinum najan masih panas oge. Atuh Pak Umar nyenghel kagugu ku si Samson. Cenah tadi geus nek ku kopi. Tapi ari di asongan mah meuni haget diregot. Panas kene atuh Jang, meuni rurusuhanan. Panas kene. Nya panas kene atuh Mang, meuni enggal diregot kitu. Keun sina tiseul atuh Mang. Cek buhani sarua kagugu ku si Samson. Hilap cuk. Manawi teh es jeruk ieu teh. Argo ge kopi panas. Cek si Samson bari ngelemes. Gek Pak Umar diuk nyang hareup deui ka buhani. Obrolan nu tadi kapugag pok disambung deui. Tah sakumaha nu geus disaurkeun ku bapak basa eta teh geuning Neng. Hidup wayana we kedah luntah heula ti bumi. Tah bapak nyareos kitu teh sanes kunaon. Sabab ayeuna Jang Yadi nuju ka anak kitu. Dirina keur diondang supaya titisan ka-13na kaluar. Kinten-kintena saha atuh jalmina anu tos delek ka kacaroge abdi teh Pak. Nya anu tos ngondang titisan ka-13na. Soal eta bapak can apal sahasana mah. Ngan anu jelas mah kitu kajadianana. Ieu teh aya jalma anu muhit ajaran Ki Begu Rempah supaya bisa ngahudangkeun dewa sesembahanana. Ngadenge kana wangkongan Pak Umar jeung Buhani, pangpangna anu nyabit-nyabit turunan ka-13. Si Samson jadi curingan. Keke Pak. Punten yo, abdi bade motong heula cariosan bapak sakedap. Pamit lepat, cikeneh bapak nyabit-nyabit turunan ka-13 nya Pak. Mohon leres Jang. Nah kunaon gitu Jang? Pak Umar malik kasih Samson bari kerung. Pugue abdi teh apal Pak. Turunan ke-13 teh sanesna jurig anu air janji saat lain Pak. Cek si Samson. Atuh Pak Umar jeung Buhani ngaradak silih leret. Dume heran geuning si Samson apal oge soal turunan ke-13. Geuning Ujang bisa apal karena masalah eta. Tanya Pak Umar madap deui ka si Samson. Kan tenan atuh Pak. Nu mawi
abdi oge kantos ditembongan tak ku jurig jalan Cisaat teh. Malah tilu rencang abdi oge janten korban jalan Cisaat Pak. Uluh geuning kitu kutan. Jadi ujang teh kantos ditembongan ku jurig Cisaatnya. Paroman Pak Umar sarua jeung Bu Hani pada hemen. Sing horeng ngaran turunan ke-13 teh lain marehna wungkul nu apal. Oh, mohon Pak, kajadianna mah kieu Pak. Cek si Samson gancang nyaritakeun kajadian waktu manehna jeung tilu baturna areureun di jalan Cisaat. Sakumaha wis diguar ti awal Esih, Dasep jeung Yani jadi korban. Sedangkan manehna mah henteu, malah ngadenge eta jurig ngaharewoskeun ngaran turunan ke-13. Guaran caritan si Samson lain eta wungkul. Soal akina nyatana Ki Juki oge dicaritakeun ka Pak Umar. Akina jeung tilu baturna katoong keur nyeun tingkah aneh. Malah Ki Juki sorangan anu mapadonan sangkan Samson teu kadal carita ka jalma sejen. Atuh pugoe ngadenge guaran caritaan ti si Samson. Pak Umar langsung bisa nyieun kasimpulan. Sing horeng akina si Samson anu geus nyieun titisan Ki Bugur Rempah kadok anu geus nyieun titisan Ki Bugur Rempah Dokter Yadi Cina Kahudang teh. Ambe geuning aki hidup anu muhit ilmu Ki Bugur Rempah teh jang. Tanya Pak Umar. Mohon Pak, abdi oge ngalas ge teh. Nah si aki jadi kitu beda jeung baheula. Abdi miharep we aya jalmi anu tiasa ngageuing si aki supaya balik deui kana jalan nu bener Pak. Gitunya. Jelas atuh lamun kitu mah. Aya sabaraha jalmi eta teh jang? Oh, aya tiluan Pak. Janten opatan sareng si aki. Walon si Samson diselang ku ngaragot di Cikopi. Pak Umar ngareret ka Bu Hani. Duh, alhamdulillah Neng. Geuning caang ayeuna mah tah tos katohian sajalmana anu muhit ilmu Ki Bugur Rempah. Sing horeng akina si Ujang kene geuning. Teras kumaha tindakan urang salajeng napa? Nah Kang Yadi tiasa disalamatkeun supados teu katalikung deui ku jurig Ki Bugur Rempah. Tanya Bu Hani pinuh harapan. Insyaallah Neng. Jang Yadi mah insyaallah tiasa dipeper jiwa turunan ka-13 na. Asal kadangeureunkeun heula jalma nu muhit kana ilmu Ki Bugur Rempah. Kapungkur mah pan teu kitu Jang Yadi teh kan. Kaayeunakeun we kituna teh saatosna anu muhit ilmu Ki Bugur Rempah. Oh, maksana aki abdi anu kudu eureun ngaji ilmu eta kudu dieureunkeun gitu Pak. Cek si Samson geus bisa ngajudi kana maksudna Pak Umar. Bener Jang. Aki hidup kudu dibejaan, kudu dielingan, sangkan ngeureunkeun muhit ilmu Ki Bugur Rempahna. Di lebah dieu si Samson bingung. Rek ngabejaan atawa ngelingan ka akina kumaha. Da puguh manehna taya kawani. Tong baruraah kitu. Dah ditanya naon pamaksudan datang ka imah akina, pan teu kadal. Duh, ari kadah ngabejaan aki abdi mah asa teu wararan teuing Pak. Nu aya mah malah abdi disusulan kete dicerekan lak-lak dasar. Paling oge pajarkeun mapagahan entong kamunding. Lain entong kamunding, entong kameri meureun Jang. Tamun eta maksud abdi teh Pak. Ayeuna mun diuruskeun secara hukum masalah ieu kanu berwajib. Dan malah bener. Malah benerna kumaha Pak? Nya pan eueuh bukti. Sedangkan ari laporan kanu wajib kedaya bukti anu nyata.
pan ieu mah masalah goib. Iwal kudu diuruskeun ku urang-urang masalah ieu teh. Rengse nyarita kitu, lang Pak Umar ngahuleng bari ngarutkeun halisna. Panonna peureum tandaning keur muserkeun daya implenganana. Bu Hani neuteub pinu harepan ka Pak Umar, dibarung ku ngarangkul pageuh Neng Halwa anakna. Saheulaan kayaan teh simpe taya nu cumarita. Ukur sora maralakna Cihujan kana suhunan disusul ku sora gumur. Sakapeung kilat ngabarasat. Sadetik nyaangan beungeut Pak Umar anu renung ku kesang dina tarangna. Ungut-ungutan sabrakali. Geus kitu pok kadenge Pak Umar nyarita. Teu cukup kudu ngeureunkeun kalakuan aki si Sujang wungkul geuning ieu teh, teu cukup kitu. Tapi urang oge kudu ngameunangkeun tulang babatokna Ki Begu Rempah anu dikubur di wewengkon Jalan Jizaat. Anu duaan Bu Hani jeung si Samson kararung pada teu ngarti. Maksudna kumaha Pak? Abi kira ngartos. Kieu Neng, kabungkur Jalan Cisaat teh asalna leuweung geledegan. Taya nu nyicingan deui iwal sarerehan kulawarga. Nyatana kulawarga Ki Begu Rempah. Sadayana aya 5 suhunan dieusi ku 15 urang. Geus pada apal pan pamimaranena teh ngaji ilmu sasar. Muja ka setan eta nu kahiji. Alasan nu kadua, pihak kolonial Walanda aya rencana rek nyieun jalan pintes ngabukbak leuweung anu kaleresan di dinya teh aya pamukiman pamuja setan. Awalna pihak POC nyarankeun indit ka eta 15 urang jalma anu cicing dumuk di dinya. Bari dibekalan duit salaku gaganti imah anu kaguzur. Tapi aya panolakan malah mere perlawanan ka pihak POC eta 15 urang jalma anu cicing di dinya teh. Tentara Walanda pararae di dinya keneh. Lain sakali 2 kali pihak POC ngirimkeun tentarana. Aya kana 5 kalina. Tapi kabeh eueuh anu balik salamet pararae pihak Walanda teh. Nah, kusabab eta pihak POC minta bantuan ke orang-orang lembur. Kabeneran aya saurang jalma anu kasebut jalma bisa nyeta Ki Demang sorangan. Keur mah kitu ditambah urang lembur geus teu suka ku tingkah sasarna Ki Begu Rempah sakulawarga. Akhirna kalawan dipimpin ku Demang, urang pilemburan teh ditambah tentara Walanda datang ngajoragda ka pamukiman Ki Begu Rempah. Nu aya di dinya ditelasan ka asup Ki Begu Rempah sorangan. Ki Begu Rempah dipencit, sirana teras dikuburkeun di dinya keneh. Memeh tiwas Ki Begu Rempah kungsi susumpah heula. Rek males pati cenah atawa rek menta ganti nyawa 13 urang. Dati nu 15 eta mung aya 2an anu tiasa nyalametkeun diri di antawisna Sudirga katurunanana pasti nganggo namisu mimitina. Oh, pantesan atuh. Kang Yadi teh apa nami aslina Suryadi, Pak? Bu Hani beuki yakin lamun salakina memang turunan Ki Begu Rempah. Tah panteu nyalahan. Janten ku ayeuna urang kedah mendakan sirana Ki Begu Rempah di mana dikuburna. Terus eta sirana sampurnakeun sareng badana hijikeun. Sabab sirah jeung badan teh pan papisahan eta teh. Cek Pak Umar bari nyusut kesang dina tarang, balas musurkeun kakuatan batina cukup loba. Sabab anu diimplang lain deet-deet tapi nembus ka mangsa 5 genep ratus tahun katukang.
Kumaha carana teh Pak mendakan sirah Ki Begu Rempah sareng awakna kumaha eta? Abdi mah blank teu gaduh implengan kadinya Pak. Cek si Samson. Carana mah gampang, tinggal di mana jirim Ki Begu Rempah sok nembongan, pasti didinya pisan disimpan sirah atau badan Ki Begu Rempah. Di bejaan kitu si Samson jadi ulang. Pak Umar merhatikan pok tumanya. Kunaon jangan adon ngaulang. Pamika sauran bapak tadi abdi asa kaemutan deui Pak waktos amengan sareng rencangan kajalan Cisaat. Basa abdi milarian Nyi Esih abdi tiluan teh di tembongan jurig di Cisaat. Ta belah mana eta teh jang nembonganana? Tanya Pak Umar di barung Paroman Hegar. Si Samson can waka ngajawab, sabab masih nginget-nginget di mana labahna harita mahena nempo jurig Cisaat. Keke Pak urang emutan heula nya. Harita abdi teh ningal jalmi nu ngajanteng. Ari disangki mah Nyi Esih kabogo abdi. Eta jalmi ngajanteng we Pak. Tah ngajantengna teh dina tihang lampu gitu. Ya tihang lampu anu geus parem lampuna. Nya Pak, lebah handapeun tihang lampu mung tos teu aya boh laman lampuna teh Pak. Antukna si Samson ingat lamun manehna mimiti di tembongan jurig jalan Cisaat teh lebah handapeun tihang lampu pisan. Nah yakin eta teh jang? Yakin Pak, handapeun tihang lampu pokona mah. Eta jurig mimitina katingal di dinya sateu acan nelasan pati rencangan abdi. Tah, ari kitu mah jadi aya laratan. Yakin dina handapeun tihang lampu tah tempat dikuburna sirah atawa badan Ki Begu Rempah teh. Cek Pak Umar langsung mereka pastian. Tuluy ngareret ka Buhani. Nu direret katempo keur ulang mikir jiga-jiga aya nu dipikiran. Kunaon yang ngadon ngaulang gitu? Buhani teu waka ngawalon. Masih ulang ku alam pikiranana. Ingetanana dikuras ngaguar mangsa katukang. Seetik-seetik gambaran jeung gambaran narembongan deui. Geus inget kabeh. Pok Buhani nyarita. Pami kitu mah abdi asa kaemutan Pak. Kapungkur abdi kantos amengan ka mamangna Kang Yadi nyaeta Mang Sugira. Anjeunna sami dokter oge Pak. Basa amengan abdi kantos ruas sabab di ruang praktekna pun mamang teh aya rorongkong teh sirahan. Eta rorongkong dipajang kitu wae di ruang praktekna. Da bubuhan anjeunna muka klinik. Sareng ruas abdi oge heran. Nah aya rorongkong di ruang praktek. Pamisa kadar anatomi ciciptaan mah piraku teh sirahan. Kitu ta Pak? Ta. Kumaha deui taneng tah? Kumaha teras. Cek Pak Umar beki haget. Nya ku mamang teh dijelaskeun ke abdi pami eta teh ukur replika cenah atana pirorongkong jijieunnan kangge ngajelaskeun ka pasien-pasienna. Nya tidinya mah abdi teu seueur tumaros deui Pak. Eta neng Ani percanten teu pami eta rongkong di ruang nu aya di ruang praktek mamang teh rongkong palsu. Percaya teu? Tanya Pak Umar hayang nyaho kana keyakinan Buhani. Duh kaatunya Pak. Ari numutkeun bapa mah yakin neng. Eta tulang badan atawa rongkong nu aya di ruang praktek mamang nyai teh badan Ki Begu Rempah, bapa yakin. Ku sakitu oge Pak Umar geus bisa nyimpulkeun. Duh, pamit ya maknya eta tulang talengna Ki Begu Rempah. Teras urang kedah kumaha tuh Pak?
nya urang kedah nyandak eta rorongkong neng candak ka dieu urang kubur sampurnakeun jeung sirana hijikeun eta teh salah sawios jalan kangge ngamusnahkeun nafsu iblis daki begu rempah. Teras saha nu bade nyandak eta rorongkong Pak? Da lumayan tebih ka bumi Mamang Sugira mah. Buhani kabingungan sabab piraku mayana kudu nyokor sesoranganan ka ditu jaba jauh ongko. Pak Umar jadi sarua bingung. Tapi nalika keur baringung kitu, na atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng see wadia balat ATE ofisial. Atukeun heulanya ieu dongeng urang cekapkeun we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna Mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.